Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahalan nikah wa harama sifa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pujining ati anu wening unggal detik disarengan sumerah ikhlas mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu murbeng alam. Sembahing sukma anu serta unggal nafas urang sanggakeun ka zat Allah anu maha luhur, Allah anu maha kawasa. Luhur teu kawengku ku usum, kawasa teu kasengker ku wates, sadaya makhluk aya dina cecepenganana. Shalawat sinareng salam miwah kawilujengan mugia nyaahan walungan cinta anu nyambung tur nutup kalautan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun kairing kulawargina anu belapati salamina, sahabat sareng rencangna anu teunung ludeung teu aya wates wangena tug dugi ka urang sadaya umatna anu saratia. Dinten ieu simkuring dongkap seja dumeuheus ngalangkungan silaturahmi, mugi-mugi ginanjar kawilujengan sapapaosna kalih teh eta manawi bahan katampi seja ngadugikeun kreteg maksad pun anak wastana Nai Siti Wiresanggemna kaantos pateuteub patukur tineng palemek pacantel hate sareng putra kakasih Cep Rahmat jauh teu burung cunduk anggang teu elat datang. Maksad sejak kumawantun manawi puruneun tuang putra bade disuhunkeun supados sayogi janten pibatureun umah-umah pun anak. Kilang kitu palias nyiduh ka langit reh rumaos sanes bangban, sanes pacing, sanes campak ka aduna wantun soteh manawi sareng manawi kembang jambe kalanglangan. Saupami kabiruyungan kalayan kiwari simkuring sejak nyanggakeun bakal panganten pameget wasta Cep Ujang buukna salambar getihna satetes ambekna sadami ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal kahaturkeun sapuratina. Saur paripaos usum keueung pibatureun mangsa sare keur mepende isina mah asa kalangkung darumaos pun anak teh tuna harta sepi tina pangarti paripaosna henteu bodo-bodo teuing. Tina sanes kanten kakiranganana mugia kersa ngamaklum. Ieu mah landong lengoh kalempohan nyanggakeun babantunan anu sae mah pimanaeun hatur lumayan tawi soca ti pun anak. Pamungkas hayu urang muntang ka zat Allah Subhanahu wa taala jumerit kanu maha suci nadajiad piduana mugi pun anak enggoning ngawangun rumah tangga tiasa tetep renggeuneuh sapapait sama manis. Pinarengna pangasih panjaring Gusti sakitu anu kapihatur bobo sapanon carang sapakan sihapunten anu kasuhun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.